Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Yuda Wiguna ti 10 PSG. Di dieu sim kuring bade ngawawancarakeun biang kanggo tugas basa Sunda. Tepangkeun mah. Nepangkeun wasta abdi Ibu Lina, mamahna Yuda Wiguna. Naon pademelan mamah teh? Padamelan abdi ngawulang di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina di Cibiru. Naon wae dampak Covid ka pademelan mamah? Dampak Covid teh janten ibu guru maparin tugasna henteu di sakola, tapi langsung maparin tugasna kanggo dialajarna di bumi. Kumaha cara mamah ngadepan ieu Covid tina pademelan mamah? Janten cara hadapanana ya Covid, murangkali teu aya anu belajar di sakola sadayana dialajarna di bumi tiasa melalui video sareng foto anu dikintunkeun ka ibu guru. Kahoyong mamah kapayuna keur ieu Covid teh kumaha? Mudah-mudahan kapayuna Covid sing enggal diteuayakeun pados suasana belajarna tiasa sapertos biasa deui sarakolana belajarna di sakola. Sakitu wae wawancara nu tiasa abdi dugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.